Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng sama duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Perasaan oleh Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala nabi bi hadisil ukhra man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadajat kumpulan dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan sholawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ke imam masing-masing. Cita-cita, keinginan, kahaya, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nu boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baloga hutang. Tinggali ya orang dia ibu-ibu nak kompak bangetnya banget Bang Emok nih. Saya tanya nepi teka dia Bang Emok. Jawab yang jujur, nepi teka dia Bang Emok. Aya nu ngenyem ka Bang Emok. Nu ngenyem ka Bang Emok didoakeun ku aing. Paehna tengah jepat emok nepi kana kuburan. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalayar hutangna. Numpang tarik amin, numpang gede na hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, saat jelema membaca sholawat ka kanjeng Nabi, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, wa rafa'a sawtahu, diangkat suaranya, ditarikeun sorana, diluhurkeun suarana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli
وأسجل لظالم بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajmain. Roh yang berkah keluar dari suaranya bareng-bareng. Allahumma wa asjil keluarkan suaranya bareng-bareng. Allahumma wa asjil wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi sekali dari kebenaran. Allahumma wa asjil sekali lagi. Allahumma wa asjil barang wa akhrijna min bainihim salimin wa ala ajmain. Bareng-bareng sallallahu ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik Hadrotil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan mulai di kampung naon itu kan Sampalen 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang biasa diwincit, diwiji-wiji, dibilang seorang-seorang, tapi kehilangan rasa hormat dan taatin saya. Wabil khusus kamar sana pun lancar kamar sada. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, kasepuhan, guru-guru orang, panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adal wilayah ila alal wilayah, Pak RT, Pak RW, alhamdulillah malam hari ini dihadiran kubu-kubu kampung, Bapak Kepala Desa, juga seluruh para panitia penyelenggara peringatan hari lahirnya baginda Nabi. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan warga masyarakat Sampalen dinayakan acara takjiman wa takriman karena dilahirkannya Rasul, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Atau terhilap sareng teboho dan tak lupa eta-eta kene bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan, santriawati, terhilang kamurang kali, kaum muslimin wal muslimat, dosa-dosanya hadir di hablah mubarakah, di tempat yang penuh dengan lautan rahmat, di tempat lebih lautan maghfirah. Mudah-mudahan sadayana ngariung di layar tempat, lain ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan Rabiul Awal, keberkahan peringatan Maulid, keberkahan silaturahmi dan thalabil ilmi, keagungan Nabi, kebesaran Nabi, kemuliaan Nabi, sadayana nu hadir dikumpulkan di Allah
bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang babarengan, orang sempalan asukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nunggu simpul yang dibahas pak. Iya seorang lagi ngesrek aku di tanggal hiji mulut nabi kapeting iya barang penting aing gogorowokan deren amplop nges menang 2,5 karung. Deuh ngisi nama kamana. Makanya saya tanya, iya penting ting teu? Jawab yang semangat, penting ting teu? Wah tapi kajam tilung, napi kajam tilung kuat. Alhamdulillah. Itu tentang aja pemain aing atuh. Ceramah teu panjang-panjang. Cai saember dia siap pinuting, cai na lember pakai manfaatna, betul? Yang penting saya ceramah orang Sembalen balik mawael. Jawab si tarik saya ceramah orang dia balik mawael. Aing balik mawaam. Amal. Apunten kesepuhan. Saya sudah 27 tahun jadi penceramah. Sumpah, aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Harap jadah doang ya orang Sembalen doa. Curi duit kabeh. Tapi alhamdulillah, saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Sampalen 2. Kenapa saya bangga? Cincin atau siapa? Tidak ada jadi dua ayat. Ibu dak tidak cetakan malam Rebo gitu. Makanya orang Sampalen lamun nyeun anak ulah sok malam Rebo pas kitu diajak ngaji teh ku kulinciran. Oh, ceknya cing bisa gitu. Mereka tidak malam lebaran dan budaknya. Gara-gara segala gini kan jadi pohon yang ngomong kita mana bi ngomong atau lain. Saya bangga diundang ceramah oleh masyarakat Sampalen. Kenapa saya bangga? Panitianya hebat, panitianya luar biasa, panitianya bekerja. Tapi kapenting ieu panitiana ngayakeun muludan disungsrung didungdung hulu dijieun suku dijieun hulu irung dijieun tuhur dijieun irung bibir dijieun bibir dijieun bibir punuk dijieun dengkul dijieun punuk kesang badak kesang leutik kalaluar peras keringat banting tulang demi terwujudnya dan suksesnya acara peringatan Maulid di Sampalen 2. Berikan yang semangat, tepuk tangan untuk para panitia di Sampalen 2. Dan masyarakatnya luar biasa pak. Nepi ka penting ieu masyarakat Sampalen ngayakeun muludan nepi ka bebeakan. Nepi ka artos jadi dapros duit jadi wajib uang kiranginang aci jadi buncis kebon digorok main direkek kotok diudag-udag teuing beunang teuing henteu sia. Nepi ka tenda disewa sound system disewa ori diajakan balik 2 diondang kameramen dipasangkeun nepi ka kursi dijajarkeun kerterma diampangkeun karpet diampangkeun panggung dijieun nepi ka kursi batur pararenah ka dieu. Nyaho saya menang ninyo. Tapi ini intinya masyarakat Sampalen masih cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad. Nukatilu saya bangga pak. Ternyata kiai di Sampalen sukses kamina umat. Ustad-ustadnya berhasil ngadidik umat. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat luar biasa. Ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah. Di dieu mah awewena kabeh kompak marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah kabeh marake tiung. Alhamdulillah. Di dieu mah. Di dieu mah. Atuh bisa balik video. Dan kanyawan gua ini terbiasa pakai tiung, saya pakai tiung dari nyalain soal. Aku tong dibenerkeun jadi kanyawan. Tapi alhamdulillah, ibu-ibu harus bangga jadi perempuan tuh. Dengekeun.
lamun haji entis diciptakan jadi awewe ku Allah Pak rekumal penting hayang sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita gak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita gak indah, betul. Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, ada kemana aja? Kemana? Orang ini gak sok. Jangan lagi ngaji itu pakai pempers. Saya rasa kakak rasa mau jadi mau balik tadi pak boleh timuki. Iya. Ya udah supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, mulai ayo gak gini guys. Acara kita tunda dulu. Ayo orang ki babarengan di mana dia? Gara-gara dia yang jadi pohon di bawah. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk memimpin. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, setinggi apapun jabatan ibu sebagai perempuan, rek jadi lurah sia, rek jadi camat sia, rek jadi bupati sia, rek jadi gubernur, rek jadi menteri, bahkan jadi presiden, harga mati. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang jadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki, betul. Kunaon awewe tadi ciri tina tulang takta, karena Allah nyiptakan awewe bukan untuk jadi beban keluarga. Kunaon awewe tadi ciri tina tulang tonggo, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Kunaon awewe tadi ciri tina tulang lengan? Tolong catat laki-laki, karena Allah ciptakan perempuan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki. Kunaon awet dari dia tidak tulang suku. Dengekeun kudu berlaki. Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain jangan ditincak, bukan untuk dihina, lain jangan diremehkan, bukan untuk disakiti, lain jangan nyeri. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Tulang rusuk dengan jeung hate perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, dijadikan pendamping, dipeluk, diberikan masalah. Itu adalah perempuan. Atoh ya. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, taruh bapak ini, Pak, ayo tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Tulang kaleng. Masih makan sop buaya tuh. Tulang kaleng. Tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ayo tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Si bengkok. Awewe mah tidak tulang iga bengkok. Hati-hati bapak berhadapan dengan tulang iga. Tulang yang paling rawan di tubuh manusia adalah tulang iga. Lamun bapak yang hadapan pamajikan kade keur yang hadapan tulang iga. Hati-hati tulang iga mah dilempengkeun tarik teuing potong. Untuk dilempengkeun si eta mah bengkok. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah, Pak. Ari teu disentak, irit itu bener. Najis ya. Dibentak kencang teuing ge moal mau pakaian bari mewek kita diserah. Dasar sia bengkok. Tapi perempuan ini luar biasa. Coba saya tanya, jawab yang kompak. Orang Sampaleun hayang asup surga. Urusan surga teu api-api, Pak. Saanu nyaho penting ieu Allah mukakeun 7 panto langit ngabrilkeun miliaran malaikat ngaminan doa orang Sampaleun. Saya tanya, orang Sampaleun hayang asup surga? Rasa surga nih.
dengan genjang wali anu hatena dibersihan tina sifat sirik bidik dengki ujub ria takabur wali anu hatena dibersihkeun tina sifat luhur dunia sarakah kana dunia wali anu ngapoe hatina usul berdekatan dengan Allah wali anu diberi kemuliaan berupa karomah ku Allah wali gogorowokan harun Allah kata wali ilahi lastulil firdausi ahla ya Allah saya tidak pantas masuk surga wali tidak pantas masuk surga atau kalau orang sampah komo iya komo itu atau komo iya ngomong apalagi saya yang berbicara wali merasa tidak pantas masuk surga eta wali itu bener Pak lain wali itu ngaku ngajaga gawang neraka pengumuman kalau orang Sampaleun jangan terbawa arus yang macam-macam ikuti ulama-ulama kita nu aya di Sampaleun ikuti kiai-kiai kita yang ada di Cipanas ikuti kiai-kiai kita yang ada di daerah sini betul tolong catat pengumuman ke orang Sampaleun di mana di akhir zaman lamun aya manusia nu geus jadi ngaku wali itu sudah dipastikan pasti wali kota betul wali terpantas masuk surga komo orang tapi malam hari ini saya berdoa ya Rabbana dengan keberkahan Rabiul Awal dengan keberkahan orang Sampaleun 2 ngayakeun muludan ya Rabbana dengan keagungan Nabimu dengan keberkahan Nabimu dengan kehebatan Nabimu ya Rabbana jadikan dia kami nu hadir penting ayeuna dicatat ku Allah sing jadi ahli surga saya tanya jawab yang kompak surga agung tidak mulia tidak suci tidak catat Pak surga nu agung dari teureun hana pendapat suku malaikat Allah teureun surga hana pendapat suku rasul sapanya aing masantren lebih ka poe ieu can pernah aing mangihan hadis aya surga di teureun hana pendapat suku nabi surga teu disimpen hana pendapat suku wali Allah teureun surga hana pendapat suku kiai tapi Allah menghargaan awewe Allah menghormati wanita Allah menghargai dan menghormati jasa dan pengorbanan seorang ibu hadis sahih yang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat surga nu agung surga nu mulia surga nu suci disimpan ku Allah handapun dampar suku ibu-ibu entong ditenggoan masih ibu eta jadi kikieuan ya budak ieu balik diri kokoreh karena cokoreh mah surga mana surga cendenungna coba tanggo budak budakna lieur ieu mah surga teh barulah iya bari hideung bawa ais ada yang ngampas nengak inungna teu make calana ada eta naon mah ieu mah surga bapak sia rorombeheun rorombeheun teh hese bahasa Indonesiana piraku perpecahan antar suku kemarin kadang aing rorombeheun rajin datang ke dokter eta rugina jadi dokter lamun orang Sampaleun 2 Pak Lurah anakna hayang jadi dokter masuk universitas kedokteran di Indonesia biayanya jangan main-main 1,5 miliar anak kan jadi dokter Pak Lurah di Indonesia mah hayang boga gelar hayang boga jabatan kuncina hiji kudu boga duit orang Sampaleun 2 tong ngimpi si hayang jadi lurah teu boga duit jangan mimpi hayang jadi bupati lamun teu boga duit ulang mimpi hayang jadi gubernur kalau tidak punya uang jangan mimpi duduk di DPR kalau tidak punya uang ulang mimpi hayang jadi presiden kalau tidak ada duit anak hayang jadi polisi asup akpol akademi kepolisian biayanya ratusan juta anak hayang jadi TNI asup akmil akademi kemiliteran biayanya ratusan juta anak hayang jadi bidan asup akmil akademi kebidanan biayanya ratusan juta anak hayang jadi pilot sekolah penerbangan praktek biayanya ratusan juta anak hayang jadi sarjana kuliah puluhan juta nggak jadi sarjana hukum hayang jadi pengacara biayanya ratusan juta iya orang Sampaleun terjadi di naon nyaho siap tegara blek duit
Hayang jadi dokter 1,5 miliar. Nggak sih jadi dokter. Nu sopan nggak dokter. Nu nyebut wa dokter. Nu nyebut di dokter. KBG dok. Ya kata lamun dokter na hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok. Nah jadi pas kulit dokter. Tetangga aing orang mehun rajin datang ke dokter. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombe. Dokter liur. Buka buku kesehatan. Ditinggal lihat penyakit merombe tidak ditemukan. Cek dokter merombe teh naon bu? Tuh dok belah-belah kayak galongan sawah. Cek dokter atuh itu mah obatnya gampang bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencabut. Jadi obat merombe menggusruk. Al jannatu tata aqdami ummahat, surga nu agung, surga nu suci, surga nu mulia diteun harapeun dampal suku ibu-ibu. Hartina karedoan Allah disimpan dina karedoan minum. Makanya saya titip pesan ke orang Sampalen 2. Hei orang Sampalen 2, rek lalaki rek awewe komter rek istri rek kasep rek geulis rek karawan rek bujang rek lanang rek kuda tukang tani tukang dagang tukang nyolong tukang nyopet kiai ajengan ustaz ngabuya santri pejabat rakyat yang tua yang muda yang miskin yang kaya, saya titip pesan ke orang Sampalen 2. Hei orang Sampalen 2, tuh macam-macam siapa jadi ini. Jangan mereka minum masuk. Tidak ada lidah yang paling tajam di dunia ini, hanya lidahnya seorang ibu terhadap anak. Gelis, tidak ada doa anu mampu nembus 7 lapis langit tanpa terhalang apapun anu berdoa ini kan. Tidak ada doa anu mampu ngaoyakeun akas Allah anu berdoa ini ke anak. Tidak ada doa anu paling luhur paling tinggi derajat dari mata Allah anu berdoa ini ke anak. Seorang waliullah dari Yaman, Al-Habib Salim As-Satiri, beliau pernah mengatakan dalam kitabnya, kata Habib Salim As-Satiri, darajatna doa inung ngeleuwihan doana 70 wali kutub. 70 wali kalah dengan doa seorang ibu terhadap anak. Neng, hei, kamu berapa ya? Kan itu. Tidak ada doa yang paling tinggi derajat dari mata Allah menurut doa inung kan. 70 wali kalah dengan doa seorang ibu terhadap anak. Letak inung masuk ke kasih rumah tuh saucap nyata ngomong naon jadi kenyataan. Boro-boro doa benernya pak, doa salah na inung ke anak dikabul Allah. Lamun aya orang Sampalen nganyarikeun hate ka inungna, inungna nyeri kaceplosan ngomong, jeung inungna jang cilaka hirup sia. Saya berani bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, lamun eta budak jangan tahampura ka inungna, memet bae sia kudu alaman cilaka heula. Lamun inungna ngomong ke anak ngajang balaksa hirup sia mah. Saya berani bersumpah dengan nama Allah di hadapan warga masyarakat Sampalen dina waktu peringatan Maulid. Wallahi billahi wa rasuli, demi Allah lamun eta budak can nyuh eta hampura ka inungna, memet bae sia kudu alaman balaksa heula. Hati-hati dengan lidahnya seorang ibu. Ridallah biridal walidaini, karidon Allah tergantung karidon menjadi orang tua. Dengekeun nih. Eueuh dina kamusna jelema sukses jelema nu nyeri jeung bapak. Tidak ada dalam kamusnya orang yang berhasil di dunia, orang yang menyakiti hati orang tua. Hei pemuda, silakan kalian buka sejarah, baca biografi orang sukses di zaman Nabi Adam, Nabi kan. Ketika ayeuna jelema nu sukses, berhasil, bahagia, pasti manusia yang mengabdi dan membahagiakan diri kepada orang tua. Hadirin, letah inung masuk ke tinggal inung nu baheula mau barang anak teu kudu make dokter, ku inung teh cager beledak budak tidak gor karena tiang majelis benyol sagede bola kasih karena diubaran kodok dari nyopat teh bu inungna gosok benyolna bari maca bismillah 2 jam kempes. Betul bu? Ayeuna mah diubaran ku buuk kumaha da buukna dibareureman. Eta
eta aing ningali awewe ayeuna bungkuk warna-warni menikah nano-nano di Bogor mah komo pabu awewe serupa-rupa di Beuleman, di Hejoan, di Konengan atau sekalian usia lajaan, jahean, mawangan, sandrian, cabean tinggal neangan daun cawu bungkus bulu menang jadi pais bulu kan itu selain di kampung saya ada anak muda rambutnya dimerahin. Oh, saya kagor habis-habisan kasih kadesia aya naon Pak Ustaz eta buuk hideung-hideung make di Beuleman gawat urang Ustazna salat subuh wae sih naon hubunganna gaul jeung salat subuh atuh. Makanya Ustaz harus up to date. Lihat dong Inggris, Amerika, Jerman, Australia rambutnya merah kan pantes. Saya jawab, kasih sian Islam, indung sian Islam, bapak sian Islam, aki sian Islam, nenek sian Islam, moyang sian Islam. Islam jangan lihat Amerika. Pemuda, Islam jangan lihat Inggris, Islam jangan lihat Jerman. Itu bukan kiblat umat Islam, tapi Islam lihat Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma, Al-Qiyas. Islam tolong ningali orang Saudi belum tentu akhlak Islam. Neng, Islam tolong ningali orang Mekah belum tentu akhlak Islam. Tapi Islam tinggali Al-Quran dan hadis. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini orang Samalan karena sadar apa sih? Ibu, saya ini pernah jadi kori terbaik di Jawa Barat, juara pertama tahun 1998. Jadi 1998 saya mewakili Kabupaten Bogor, kori tingkat provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah 1998 Haji Entis kori terbaik juara pertama di Jawa Barat. Peserta opatan nutilu tedararata. Jadi aing juara. Peserta aing sorangan menjadi juri aing menang aing tuh piala meuli aing di pasar tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aing ngajawab Allah sing panjang bikin panjang jawaban Allah bikin gede ganjaranana. Jadi mun hayang gede ganjaran ngajawab Allah nasi lamun leungeun can ka anak lo kareureun ayo jawab bareng nu teu ngajawab doakeun sia balik ini bisul dalapan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba budak orang panghitungkeun bari hiji nini lupae. Manusia dibentuk dengan Allah dan oleh Allah dengan bentuk yang paling sempurna. Dengekeun tidak ada makhluk Allah yang paling sempurna anu berhiji jelema. Tuh tinggali awewe ibu-ibu barudak gelis mereka tiung pantes naon sababna jelema. Bayangkeun Gusti kebawa make jilbab. Kebayang aing kebawa make jilbab. Bapak-bapak make koko make sarung pantes jawab naon sababna jelema. Coba Gusti mbe make samping dikarijeun. Allah nyiptakeun panon sempurna. Di muka kita ada dua bola mata yang indah. Masya Allah ciptaan Allah. Coba bayangkan bu ibu lamun Allah nenen mata dina curug sia ngeunah lamun ngintip tinggal kieu tapi lamun nyoel sambal berhubungan panas. Allah nyiptakeun irung sampurna eta irung yang hareuna ka handap. Coba bayangkan lamun irung yang hareup ka luhur atau lamun hujan ka kerebok dirakuran ka mana-mana kudu membawa kenteng mandriu. Kunaon orang Indonesia rambutnya dihitamkan. Allah Maha tahu. Allah itu Khalik. Khalik teh pencipta. Urang mah makhluk yang diciptakan. Anu dijieun ulah sok tahu. Yang Maha tahu yang menciptakan. Kunaon si orang Indonesia buka make dihideungan sabab Allah Maha tahu. Disarwakeun jeung bentuk beungeut jeung bentuk awak. Teu beungeut parodel kieu mah.
awak nu kos ieu mah pantes nate buukna hid kunaon sih Allah nyiptakeun orang barat buukna beureum Australia, Jerman, Itali, Inggris awajar orang barat mah buukna beureum babarengan awakna jangkung gede irungna kulitna bul bibirna ber buntuna bon panona bir utahna rot yuk kalurah aya orang sampaleun dua budak orang belagu sok ke barat-baratan benu beureum suku jebra beuy hideung awak penek kali pusakal huntorong hon jeung iraping irung penghe kanon beureum bae urakan buuk jocong ai utah genyer cuy lagi eta mah lain orang barat cakep ka dulu naudzubillah ini ibu baheula mah budak kejedotihan cukup kubuuk tidongna cager betul baheula mah budak nyeri panon karena yang info jeung pisir dokter maka mah mahal diretak we panon teh kuletah hidungna nyokot daun seueur asupkeun kana cai cacrakeun kana panonna bari baca bismillah 3 jam sembuh betul baheula mah budak raheut udawang kana peso baleureun ku getih ayeuna lupakan ka dokter minta dijahit baheula mah budak raheut udawang kana peso baleureun ku getih inungna jadi dokter lumpat pipireun iman nyokot daun babadokan gecek ku inungna ciluhan kapalkeun 2 poe gari nepi ka ciduh inung jadi betadin baheula mah budak batuk wae penting batuk barang batuk isuk batuk sare batuk deureun taraneangan deposit jeung maserit ka apotek tuh duit nak rumah sakit teu boga BPJS ka puskesmas tuh ongkos lamun budak batuk deureun ibunya jadi dokter lumpat ka dapur nyokot cipul ngorak dayeng ku inungna geus lemas ulangkeun kana pikir budak 3 poe pae atuh mahnya cager wae eta mah penyakit parah paru-paru basah menang hubungan dengan cukur di paru-paru atuh baheula mah budak asup angin jadi beuteun nak bingung karena dia penting dia letolak angin mah tuh warauhun antangin ge can aya lamun budak jadi beuteun teh indungna jadi dokter lumpat ka dapur nyokot minyak tanah inget teu mah baheula mah jadi beuteun teh ku minyak tanah baheula kula teu leutik sok jadi beuteun pak indung kula lumpat ka dapur nyokot minyak tanah siapa beuteun ku minyak tanah untungnya beuteun aing teh diduruk minyak tanah bari diusapan dari bacakeun doa nage lain kulhu lain balak dinas lain ayat kursi lain salawat masika salawat makula salawat muhabbad lain salawat taisir salawat sajaro salawat kumi salawat maki lain salawat sifa baheula mah jampe nage jampe kolot doa nage doa kolot baheula lamun jam orang cimande mah ngaranna jam jawokan tapi awas saya orang sapaleun ulang ahina jam jawokan sia jangan meremehkan jam jawokan naon sababna Allah tara ningali doana Allah teu nempo doana nu ditingali ku Allah inung ngadoa seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak anu cai tutubana pernah mengalir deras gara-gara lahirkeun anak anu getihna pernah ngocor can dibayar kudu jadi anak cai susuna 2 tahun disedot kudu jadi anak anu ribuan kali ping-pingan diciah ku anak moal peuting tarasana gara-gara mikirkeun anak anu cai panonna pernah murah gara-gara ngadoakeun anak seorang ibu yang hatinya tulus ikhlas tanpa pamrih mencintai anak diubaran ku minyak tanah bari diusapan di jambe cakaka jauh inyuk talin bidahar dibeur hitut jadina bret cager jadi beuteung naon sababna letahna seuk bantuan letahna seuk mun make seukeun sabab loba jing gitu jikir ini sebenarnya jauh-jauh jikir karena jigong tuh kunaon letana seukeun sabab loba zik kunaon kolot baheula mah loba zikir baheula mah ulun ngaganggu zik bantuan baheula mah handphone telepon Android Facebook Twitter Instagram WhatsApp YouTube TikTok salawat dari Serena baheula mah urang aya maksiat teh hese betul aing baheula aya ngalih ping-ping awewe kudu ngintip kalohangan ibu
ibu kermandi air ngintip boleh dibaledokan ngintip semua aja nama abah yang ngali ping-ping kecil buka handphone ketik Google ping-ping bebe kata ping-ping parawan tapi ping-ping ini nanti lu pelek paeh aja Alhamdulillah bahwa lama tipe hitam putih kolong dagel listrik bahwa pakai hati menakin anak pihak yang kamar itu nyiung dan bahwa lama acara tipe itu yang berhijit TP RIO dari punten kiai TPRI mah tengah rusak umat Islam TPRI mah tengah ganggu umat Islam mereka ganggu umat jam 8 burung jam 8 modal deh jam 8 burung jam 11 rumah deh nama acara TV lomba ganggu umat Islam jawab yang jujur betul acara TV lomba rusak umat Islam betul acara TV lomba ganggu umat Islam betul bahkan banyak acara televisi yang mengkafirkan dan memurtadkan umat Islam di jam 1 hingga jam 1 TV turun acara macam-macam TPRI, ANTV, TV One, Metro TV, Global TV, Trans TV, Trans 7, RCTI, RTUC, RTUK, RTRI, RT Maman, RT Ngkos, RT Solidin, RT Wahyu, RT Bandru, RT NPK, RT Kamal, RTUC aja ini. Na'udzubillahimin. Jawab yang jujur, lupa budak mau ngaji gara-gara tip, budak mau sekolah gara-gara tip, ibu-ibu siap sholat duha gara-gara tip, iya masjid kosong gara-gara. Coba aing nanya jawab yang jujur ibu-ibu. Aing di Sampalan 2 lamun subuh berjamaah aya 500 orang eueuh. Ngajawabna sing tarik beh kadenian takut jejeg berlalaki. Aing di Sampalan 2 lamun subuh aya 500 orang eueuh. 400 300 200 100 orang 50 salah isia kamarana tuh. Innalillahi bu boga salaki jam 5 hes kena wae cek aing mah bercai leo jangan si goblok salaki kalau sholat subuh tapi akhir zaman nya kita saya muslim aya hadis engke mah di akhir zaman umat Islam teh masjidna megah masjidna mewah masjidna hebat masjidna gagah tapi wa huwa kharabun minal huda dalamnya 00 alias nihil. Ayeuna fakta betul Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat nyokot duit rakyat 1 triliun duit dari APBD duit rakyat 1 triliun diambil hanya untuk bangun satu masjid karena Masjid Al-Jabar. Saya tanya duit rakyat dipakai ngebangun 1 triliun masjid, saya tanya apa masjidnya enak rame kalau sholat duha ente apa budak orang ngabrik sholat tobat ente apa penting rame bapak-bapak sholat tahajud tidak apa Masjid Al-Jabar 1 triliun kayaknya rame dipakai itikaf tidak dipakai selfie ke orang Sampalu ya aku sebut-sebut selfie datang ke Masjid Al-Jabar lengadon sholat siang kikil wah na'udzubillahimin atau ke Masjid Sampal bapak-bapak tangan sada tokoh masyarakat kalurah PRT daripada masjid di Sampalun lamun subuh kosong wae saya kasih saran ku aing diberi masukan orang Sampalun engke deui lamun rek ngabangun masjid ceuk aing mending lobakeun tihangna di jero atukeun deui masjidna 200 meter di jero tihangna 130 atau mending ya untuk berjamaah subuh rame-rame putihan atau masjid paling aki-aki bernasub tidak gorde tidak kendai aki-aki paeh di rumah ada waktu nah iya naon sababnya sabab para loho karena zik bahwa lama ibu-ibu nutuhan pada dina naon sintarik penyamun ibu dah kayana bahwa nutuhan pada dina naon nutuhan anak make naon eta nutuhan pare dina lisur make halu kolot baheula mah zikir makana pantes parena barokah beasna berkah saeutik mahi loba nyesa dihakan teu jadi penyakit kolot baheula mah teu wauhun penyakit-penyakit aneh mah nya
bisul teh kelas berat congnya teh kelas kakap ayo nama penyakit yang serupa-rupa getih naranain sakitu tarajian eta kumaha lamun gede aya tanggaan darah jawab nu jujur aya nu boga penyakit darah tinggi untung saya mendang air ceramah serius tuh sekarang ilmuwan Indonesia alhamdulillah sudah menemukan obat darah tinggi yang mujarab ternyata obat darah tinggi teu kudu ka rumah sakit teu kudu ka dokter ka beda-beda duit obat darah tinggi minyak keleti tapi syarat ulah meuli di Indomaret di Alfamart bisi mengandung kimia neangan kalapa hejo sorangan muskolot jadi minyak jadi minyak isuk sasendok lohor sasendok penting rek sasendok nu boga darah tinggi minum minyak keleti sampai 3 sendok insyaallah getih moal naik-naik leueur getih arek naik sorosot deh arek naik sorosot deh aduh trek kumaha teh teh sorosot di sia minyak keleti di hakanan lawan lu buka darah tinggi molotot goblok aing ngikut tapi tenang yang darah tinggi jangan dulu marah doaul arba'in kadoail wali doa 40 orang seperti doa nawali ieu leuwih ti 40 orang berapa puluh wali yang doa orang doakeun penting ieu nu penyakit darah tinggi anu hadir penting ayeuna diangkat penyakit nabowi eta penyakit nu rupa-rupa darah tinggi urat ararasum asam cikih araramis najis kencing diabetes penyakit gul aneh bah bahwa jelema ngadaharan gula aya nama gula kanan jelema ayeuna aya penyakit tumpang berat-berat tasakuliah kade hati-hati Pak 7 turunan aya teh aya ayeuna aya penyakit tumpang berat-berat tasakuliah stroke boro-boro satruk saember geburan ieu penyakit sa mobil truk jika gede penyakit satu motor naudzubillah min baraman tuan pare dina naon tuan anak make naon tuan pare na isung make halu biwena zikir mantakna jadi berkah sallallahu salamullah ala salat karena jadi beas biasanya sukan karena boboko digalek karena cangkeng lompat kasusukan rek ngumah beas naon ngarana ngumah beas siapa ngapulun ada yang ngisikan teh ngumah beas itu bari ngumah beas jadi susukan dia nanti zikir bari ngisikan wajana gitu kita mah Tawasana wadil wakul biasa bersih bawa balik ke imahna sakalian jeung cai beas da bersih salakina menteh cai susu orang penting mah cai beasnya diulaan tapi kayak mana asupan karena asupan lain magikum ase bari ngahulungkeun seuneu dina naon komo usum hujan suluh bara rasuh lila kakak teh tiupan kalau teh kuning ini kepoh ayo hulung henteu oh gede bola da geus saleh semak atuh leho pabelit jeung mehom bari beungeut ini boro-boro jelema beureut ngabere gitu masasak sangona tunggukeun kana dulang anu dulang teh semprek sawareh gigit make esteng negeri sebelah bade geberan make naon lain kipas modern hihit eta teh ngak oh lamun indung aing keur ngak Pak abdi masuk ngahajat cicingnya gigireun dulang ingsruk eta nu ngontungtung nak diketuk-ketuk make uyah handap-handap bayi di gebaran teh make hit lahisa
minal wamin wamin eta sangu dina tungtung dulang di kebal-kebal ku inongna wabdeun kana bir budak bari pabelit jeung leho teu kudu make uyah dan geus asih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pantes budak baheula mah soleh dan soleha nurut ka inong bapana babakti ka Allah jeung ka Rasulna. Lompatan lain ka warnet lain ka pasar malam lain ka inong marat lain ka pamarat budak baheula mah lompat ke ka masjid ka musala ka madrasah ka pesantren. Naon sababna inong bapana lain kana seukeut kunaon make seukeut sabab loba zikir eueuh nu ngaganggu zikir pinimit tinu tuan pare nepi kana huapan anak kolot baheula mah mentak budak baheula mah ku kolotna boro-boro ku doraka ku pamali geus yeuna kasep tong cicing ngalawang panto pamali bisi ngalong jodoh dan nepi ka ayeuna nu ngaranna Haji Entis mikirna ge 7.000 kali tah yang aing ngahulung teu buku ngalawang panto naon cenah halangan batur kasep tong ada ceker hayam inget teu bu inget teu budak ayeuna mah ngahajakeun sebelah nu baheula mah ulang akan ceker hayam siapa mali besi tulisanna goreng makanan nepi ka ayeuna nu ngaranna Haji Entis aing teu beuki ceker hayam teu dagingan kasep tong ada coupang sisina bisi hirup disisikeun batur tong anekan lincah bisi dituding maling tong heheotan di jero imah bisi teu boga uyah tong meuretan kuku ti peuting bisi loba panyakit entong sasapu tengah peuting bisi hese milik entong ngadar asem ti peuting bisi paeh inung entong ngintip bisi betilan entong ngadiukan bantal bisi ayeuna bu baheula mah PAUD eueuh TK eueuh sekolahan langka universitas teu wararauheun rakyat loba nu bodoh tapi rakyat baheula sukses ngadidik anak baheula mah eueuh parawan keluar magrib terus teu kan bu bener tuh eueuh anak gadis keluar magrib betul namun di Sampaleun 2 aya budak parawan keluar magrib oh aya rasa desa iwur salemur geunjleung salam bapana era inungna wirang aib untuk keluarga. Namun ayah budak parawan keluar magrib bapana nolak cangkeng bari molotot panona beureum jeung beungeutna beres parawan-parawan bisa keluar magrib balik ya pamali bisa dirauk kelong inget tuh parawan baheula mah sarieun ku kelong parawan ayeuna kelongna diudag-udag paneta kelongna mau motor vario kelongna mau motor beat pakai helm ieu mah loba komo lamun aya kelong mau mobil Honda Jazz anyar jeung indung bapana mudah-mudah gitu Pak. Naudzubillahi min. Balik deui naon sababna? Sabab indung bapana geus poho kana zi. Kasep. Budak ayeuna beda jeung budak baheula, Pak. Da budak mora baheula mah boro-boro ngadenge sorak kiai, ngadenge lengkahna jeung ngadegdeg. Terus teh, Pak. Budak baheula mah boro-boro ngadenge sorak guru, ngadenge lengkah guru ngadegdeg. Budak mora ayeuna ka ustad minta sunut tanda sana kan sekalian yang menjadikan tapi nggak tahu yuk iya ibu loba budak letik loba budak mora mudah-mudahan hirup aing jadi contoh budak letik jadi budak mora dengekeun Mbak saya berani bersumpah dengan nama Allah nu ngaranna Haji Entis umur geus 43 tahun Mbak saya berani bersumpah demi Allah sapanjang aing ingat can pernah wani aing ngaliwatan bapak aing jalan hari sieun aing ku bapak makanya keberkahan ayah saya rasakan sampai sekarang saya takut dengan ayah saya bapak saya bukan kiai bapak aing lain ustad tapi saya takut dengan doanya karena doa bapak saya sama dengan doa nabi nu ngomong doaul walid alal walad ka doail anbiya ala ummati doa nu jadi bapak kanu jadi anak seperti doa nabi kanu jadi umat. Jangan macam-macam dengan ayah. Doa ayah sama dengan doa nabi. Makanya aing mah daripada kudu ngaliwatan kolot jalan hareup kajen teh jadi ngaliwat. Beda jeung saya tetah. Bapana keur ngopi bari ngok karoko jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak balik babana nangkaha. Manu ku dileret sorry beh. Masih mending nyebutna babeh ka bapana bokap. Yang indungna nyokap. Yakina nyakop nang ninina nyokep
Masalah inung bapak nagian bahwa ibu teh anyar panganten panjang bapak teh romantis. Oh, anyar panganten mah orang sampalon teh kasalaki teh dipuja dimanja menikah saja. Oh, panganten anyar nyatu di dapur di kamar. Salah kira ke dapur teh pan ulah bu pamajikan teh ulah bau acup. Najis anu acup. Pan anyar panganten malah tahu aja sama redak monokan. Nyebut kancing lesot ke anjing cap anjing cap kancing lesot anyar panganten masalah kita pemajikan nyebut teteh pemajikan kasalaki aa teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api mi bihun komo panganten anyar ayeuna Pak. Bara-bara abah di sekolah ayeuna moal teu ngarti. Panganten anyar ayeuna bahasana teu kaharti ku kolot. Salaki ka pamajikanna, mau kemana Beb? Cek pamajikanna ke sini aing. Nyaho teu sejarah aing jeung Beb. Eta teh ngobrol kotok jeung bebek. Serius aing mah. Jadi ayam nanya ke bebek mau kemana bebek cek bebek ke sini ay eta sia disebut bebek dararaing naudzubillahi min naudzubillahi min. Dan saya yakin ibu dengekeun ya aing ngomong Indonesia teu eureun masalah, Indonesia berkecamuk masalah Pak. Koruptor nu itu can ditahan datang koruptor yang lain. Kasus ratusan triliun korupsi belum ditangani datang di korupsi yang lain. Masalah ieu can beres datang masalah ieu. Can bencana di mana-mana. Ingat Ibu tsunami di Pandeglang sumur ratusan meninggal dunia. Di ditu can beres nunggul banjir bandang. Nunggul banjir bandang can beres longsor di Cigudeg. Cigudeg can diberesan Jakarta di Kepung Cai. Jakarta can beres Bekasi puting beliung. Bekasi can diberesan kareta tijalikeun. Kareta tijalikeun can diberesan di Cianjur gempa bumi. Allah ngancurkeun kecamatan Cugenang Cianjur teu butuh waktu 10 menit jang lila teuing. 5 menit lila teuing, 2 menit lila teuing, 1 menit kelamaan. Allah ngancurkeun kecamatan Cugenang. Lamun Allah geus murka ka hiji kampung cukup 5 detik diangkat bumina ku Allah. Diingetkeun 500 orang luluh lantak menjadi tanah rumahnya. Lain nganukul imah 34 pasantren dengekeun lamun Allah geus bendu Allah geus ngadatangkeun ajab lain jelema tukang maksiat 34 pasantren tempat santri neangan ilmu agama kiai ngajarkeun ilmu agama sampai aya kiai katingang reruntuhan di waktu ngajar agama luluh lantak 34 menjadi tanah. Kamari 3 tahun urang disiksa ku penyakit juri ngarana aya rupana eueuh juri ngaran penyakitna alus Pak ocin 18 kopi 18 270 genap negara kasiksa ku si ocin hiji-hijina penyakit yang mampu mencegah jamaah haji teu bisa ka Mekah si ocin hiji-hijina penyakit yang mampu menjaga jamaah umroh teu bisa masuk Mekah si ocit cenah wae. Waktu itu corona saya naik Bu. Saya pernah umroh waktu corona. Naik kadaing, pakai masker, pakai protokol kesehatan, naik pesawat. Saya sudah terbang 2 jam di atas pesawat. Saudi mengumumkan mendadak. Saudi mengumumkan mendadak Pak. Pemerintah Saudi hari ini menutup semua bandara. Tidak boleh ada satupun pesawat yang mendarat di negara kami. Aing di luhur pesawat muter deui. Pas turun aing ngahulang di Jakarta. Eta gara-gara si ocin. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan-bantuan. Kamana-mana kudu make mas. Ka balai desa kudu make mas. Ka kecamatan kudu make mas. Ka pasar kudu make mas. Katana aing masker teu boga putang pamajikan dipake. Anu penting mah aya talian nek buka. Dia mempengaruhi Pak Lurah ya, jawab yang kencang. Orang Sampalen 2, gara-gara corona liar deh.
kurang tarik ngejawabna gara-gara corona liar tuh pusing tuh pedagang terame dagang nak betul nu ngojek eueuh penumpang nak betul supir angkot bingung setoran anak betul nu usaha ka Jakarta teu meunang ka Jakarta nak betul catet orang Sampaleun 2 tong harganing tukang ojek jangankan supir angkot boro-boro tukang bisnis boro-boro tukang dagang gara-gara corona nu balik kori bangkrut kan haram jadah kesal aing ka situ ieu ge tukang solusi bangkrut nyawa aing eta kebenaran corona datang bulan Rajab Pak nek kesal aing jadwal ceramah saya udah full Bu 78 panggung jadwal ceramah saya waktu itu Serang, Tangerang, Pandeglang, Karawang, Lebak nepi ka Majenang, nepi ka Majalengka, nepi ka Brebes jadwal ceramah saya gara-gara corona batal pemajikan aing dadak jadi begang kurang berkat nika gering ka maot kamari jadi saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu saudara anu ngomong duda ini aduh aing kawin jeung ini tilu poe aing bae paling sakuno ini kenapa Ustaz meninggal dunia setelah diperiksa ternyata keracunan susu kadaluarsa saya baru ditinggalkan istri 8 bulan yang lalu duren duda lain durian durian mah duda ripuh anjing ibu istri saya meninggal saya sedang di Mekah jadi saya sedang umroh istri sudah sakit sudah 2 tahun lamanya sakit pas beres tawaf wada Pak tawaf wada itu berpisah dengan Ka'bah ternyata berpisah dengan istri juga karena 5 langkah tidak tempat tawaf anak saya telepon Pak ibu meninggal dunia saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kabeh ti Allah balik Allah istri titipan anak titipan harta titipan kullu nafsin za'iqatul maut setiap yang bernyawa pasti maut Nabi mempertegas di hadis al mautu babun wa kullu nasdahiluha mati adalah pintu kabeh jelema bakal asup kana panto kematian abdi bisa protes di Mekah ya Rob kan ente keur di Mekah gigireun Ka'bah gigireun saya mau tajam gigireun Hajar Aswad gigireun Rukun Yamani gigireun Hijr Ismail saya di Masjidil Haram di tempat suci di tempat ijabah doa ya Rob lamun rek dimaotkeun pamajikan engke atuh balik umroh tapi Allah nges ngomong na Quran ti heula cek Allah hei haji entis idza jaa ajaluha la yastaqdiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana datang ajal boro-boro siap di tempat tawaf di jero Ka'bah sekalipun lamun datang ajal teu bisa mundur samenit teu bisa maju samenit maut mah misterius problem masalah yang rahasia tidak ada satupun manusia di dunia yang tahu tentang kematian maut mah wanu apal Bu ting orang Sampaleun 2 ti heula ting aing paneuri teuing pana wanu apal Tua supaya adil dibalikeun ting aing paneuri ting orang Sampaleun 2 ti heula eta mah kumaha Kanjeng Nabi umurna berapa tahun Pak? 63 tahun leuwih 4 poe dengekeun pengumuman ya Rasulullah nu penting ieu diagungkeun hari lahirna Pak umurna 63 tahun leuwih 4 poe umatna moal leuwih teh eta Kanjeng Nabi umurna 63 tahun leuwih 4 poe umatna moal leuwih teh eta makana awas mun penting ayeuna aya nini umurna geus 63 tahun leuwih 2 poe dua poe mak hei ini ngadepo hanya kalan ini ya aing mana nak jadi 2 poe mak hei pokona emak 2 poe deui bakal menang rezeki anu gede amin hirup deui Bu, istri saya ini wanita yang soleha, jujur.
wanita yang kuat, wanita yang hebat, wanita yang super sabar. Susah menemukan istri seperti saya. Ij'al kubroha rodatan min riyadil jannah, doakan kuburan istri saya jadi taman dari taman surga. Pak, saya berani bersumpah demi Allah, mudah-mudahan jadi contoh ibu-ibu di Sampalen. Istri saya itu, Bu, 19 tahun rumah tangga dengan saya. 19 tahun rumah tangga dengan saya sampai saya punya anak 3. Selama hirup 18 tahun dengan saya, lamun nyugurahan dahar kasalaki, can pernah leungit tina kobokan. Sederhana tapi mengagumkan. Beda jeung si ieu. Kasalaki teh anyar panganten boboko jeung centong-centong disariakeun yang pernah dipamaiskeun hanya pun dipanggeleunkeun goreng jengkol belum putih tinggal-tinggalin langsung karasa sia amisa sakali mabadokon dalam sayakan cai sajemlung kobokan jeung sebet tinggal-tinggalin. Tapi ingat Pak, sebulan 2 bulan 3 bulan mimpi langit kobokan. Sari rumah saya. Cek salakina neng ke mana kobokan. Kobokan peperkeun karena bintis berapa buluan. Masih bulan cai eueuh, cek salakina kamari kobokan leungit teh cai eueuh. Cek pamajikan cai kos mangantar anyar totor na tekol dapur. Geus boga anak 2 jeung sangun-sangun. Satu lagi, dengarkan dia. Mudah-mudahan jadi contoh buat ibu. Istri saya 19 tahun rumah tangga. Dengarkan dia. 19 tahun rumah tangga. Saya berani bersumpah demi Allah, Bu, istri saya. 19 tahun rumah tangga, setiap malam kalau dia tidak sedang head, kalau dia sedang tidak men, kalau dia tidak sedang head, istri saya 19 tahun rumah tangga, Pak, setiap malam selalu menawarkan tubuhnya untuk saya. Ingat loh saya. Jadi kalau saya pulang ceramah jam 4, dia tahu pasti WA saya. Pada dia angok mual. Lamun mual calana dipakai deui. Iya benar sih. Makanya doakan, mudah-mudahan jadi wanita surga. Amin. Ibu, gara-gara corona liar deh. Kemana-mana kudu make mask. Pemerintah gogorowokan, palurah milu pusing, dituhur ditekan, semua masyarakat wajib pakai masker. Saya ini Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Pak. Sampai saat ini saya masih Ketua MUI. Saya dukung program pemerintah palurah, lain 100%, 1.000.000% gue didukung. Kabeh masyarakat kudu pakai masker. Tapi yang pertanyaan hati, apa benar memakai masker dijamin pemerintah terkena corona? Apa benar memakai masker dijamin tidak tertular corona? Kalau memang benar masker waktu itu tidak menjamin manusia nggak kena corona, kenapa 800 dokter waktu itu yang kena corona? Apa dokternya yang selalu pakai masker? Nah, pemerintah nggak gorowok deh, masyarakat Indonesia wajib cuci. Sing tarik, tapi dengan dia perintah nah, wajib cuci. Aing nurutan. Aing ka balai desa kokobok, ka kecamatan kokobok, ka pemda kokobok, ka kantor MUI kokobok, ka Indomaret kokobok, ka Alfamaret kokobok, ka ditu kokobok, ka dia kokobok, aing dahan teu. Ya tanah kokobok pada haram. Minggu koina teu meunang betul aing kokorobokan. Mohon maaf RT, saya sekarang punya penyakit lambung. Kita gara-gara harita loba kokobok teu nyatu. Tapi pertanyaannya, apa benar kokobok nggak kena corona? Lamun benar cuci tangan menjamin nggak kena corona. Kenapa? 2000 lebih, dengekeun 2000 lebih perawat di rumah sakit Indonesia yang kena corona. Apa perawat tara kokobok? Menteri Kesehatan pidato. Menteri Bu. Menteri. Menteri Kesehatan pidato, lihat di YouTube masih ada, jejak digital nggak pernah hilang. Bogorowokan Menteri Kesehatan, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona, untuk meningkatkan imun tubuh, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat. Masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Pemerintah minta makanan yang bergizi, beas bulog. Tapi sekarang programnya hebat, beras, PKH, betul Bu? BLT, bantuan langsung tuntas, kan bayar dipakai bayar bank yang
Dulu saya pernah sakit hati. Pak Lurah, saya pernah sakit hati dulu. Pernah pemerintah bikin program hina rakyat. Pernah bikin program tidak menyesuaikan dengan perasaan rakyat. Dia lecehkan rakyat, dia injak-injak rakyat. Pernah ada program raskin beras orang sintarik, raskin beras orang. Pernah lebih tegas sampai. Palingan lo budak letik banget siapa raskin itu. Menimbal lear. Kedeng deui aya presiden anyar ngaranna presiden papa sing tarik saya ngaranna Prabowo Subianto. Doakeun sing panjang umur, programna sing aya dina ridho Allah. Doakeun mudah-mudahan Pak Prabowo ulah nyieun program raskin tapi nyieun program raskai ras orang. Amin 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 mudah-mudahan. Sakali deui mudah-mudahan Pak Prabowo nyieun program raskai ras orang. Sengit bodas pulen dihakan nage ngonah pandan pandan tapi lamun Pak Prabowo teu bisa nyeun program raskai doakeun Pak 2028 aing menjadi presiden amin. Nah saya selesai yang dipercaya. Bu, kalau saya jadi presiden 2009 aing janji ya mempenguludan ya disaksikan ku Palura ku kasepuhan. Awas, saya janji kalau 2028 Haji Entis menjadi presiden, saya janji malam hari ini orang Sampaleun 2 ke Mekah 200.000. Amin. Bawa waing ka Palabuhan, ngojay barang jangan itu. Bukan negara kita negara kaya, betul. Jawab, negara kita negara kaya. Pengumuman, tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia, hanya satu, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan yang semangat tepuk tangan untuk bangsa kita Indonesia. Kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Jawab Sintarik, karena Indonesia beng. Kunaon Jepang 3 tahun setengah bebeakan ngajajah Indonesia? Jawab Sintarik, karena Indonesia beng. Kenapa setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegang San Timur nomor 56 Jakarta. 17 Agustus 1945 bertepatan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Umat Islam belum ada apalun Pak. 17 Agustus teh bulan Ramadan. Ai Ramadan teh milik umat saha? Sing tarik ai bulan Ramadan milik umat saha? Poe naon Indonesia merdeka jang dengikeun sia poe Jumat. Jumat teh milik umat. Jam baraha teks proklamasi dibacakan? Jam 10 waktu duha. Waktu duha teh milik umat. Tapi setelah Indonesia merdeka datang dari penjajah merebut Indonesia. Naon sababna? Indonesia beng. Jawab Sintarik, negara mana yang punya 37 provinsi? Jawab Sintarik, sadunia nganukur hiji Indo. Negara mana yang lautannya kaya? Jawab Sing Kompak, Indo. Negara mana yang lautannya luas? Indo. Negara mana yang punya 17.000 pulau? Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indo. Asep dengekeun. Di Indonesia mah suku bangsa loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok, suku Embe, suku Sapi, nu kemarin dicokot kuno mencit, suku Bebek, kasih suku Hidung, kasih kata suku Jebra, ya, Indonesia suku Rorok. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab Sintarik, Indo. Saudi Arabia benghar bahasa nganukur hiji bahasa. Arab lain milik Saudi. Palestina yang hari ini sedang dibantai. Saudara kita di Palestina hari ini sedang dijajah oleh biadab-biadab Israel. Israel negara pengecut Pak. Israel negara borangan, bukan pemberani. Israel wanita kabudak letik untuk buka senjata, dia bunuh habis-habisan. Israel wanita ngepom budak-budak lantik, bayi-bayi kecil yang tidak berdosa. Israel wanita nganukur ibu-ibu untuk bukan senjata. Giliran dia berhadapan dengan tentara berani mati Hamas, lari tunggang langgar ku kacar kacil. Biadab Israel. Ibu tahu cerita kemarin
dia bawa mayat orang Palestina, saritana karunya ke Palestina, diantarkan mayatnya ke Palestina. Orang Palestina menyambut mayat suhada, ternyata dina jero mayitna dieusian bom. Pas dibikin disambut beledag, mayit ayat boman hancur, ratusan meninggal dunia. Biar Israel. Lamun orang sampaleun teboga rasa karunya ke orang Palestina, demi Allah iman Islam orang bakal ditanyakan nanti di hari kiamat. Ibu, mohon maaf, kudu peduli ke Palestina, tapi nekat ulah cara tetangga aing kamari aki-aki datang, Pak Ustad berangkatkan saya ke Palestina, saya siap jihad. Atau siapa baru-baru jihad ngomong di batu. Budak mora ulah nekat, budak mora datang, Pak Ustad saya masih muda, saya masih segar, saya masih tegak, saya siap berangkat ke Palestina untuk menjadi mujahid, saya siap perang, saya akan bantai Israel, saya akan bela Palestina, saya siap mati di Palestina. Budak mora, perang di Palestina dari make cidu, cucuk lah, pakai pistol, pakai senjata, pakai AK-47, pakai bom. Kalau memang kalian ingin menjadi mujahid pembela Palestina, siapkan diri kalian, siapkan mental kalian, siapkan fisik kalian, siapkan iman kalian, siapkan latihan, diajar perang kapal binsa, diajar perang ke tentara, nyekel senjata, diajar nyekel pistol. Ulah sia udut beki hayang ke Palestina, datang ke Palestina nyekel pistol tibalik. Kuruna Israel modal kalah nyantai. Atuh lain ngabantuan Palestina, ngariweukeun Palestina. Batur teh kudu ngagotong, kudu nguburkeun bangriweuh. Geus lah, lamun teu bisa bantuan ku doa. Saya instruksikan malam hari ini mempemuluhan disaksikan ku Rasul. Ya Rasul, saya pernah memberitahukan kepada warga Sampaleun tentang penderitaan orang Palestina. Ya Rasul, mudah-mudahan ucapan saya jadi saksi cinta saya kepada Palestina. Orang Sampaleun 2, di mana ngesolat pangdoakeun Palestina. Doana saeutik ngesolat we ngadoa kieu, ya Rob, ya Allah, hancurkan Israel, menangkan Palestina. Saya tanya, doa sakit itu panjang teh enggak? Panjang enggak? Ngaganggu teu? Meyakeun waktu teu? Ngesolat wajib ngadoa eta tah. Asal ngesolat angkatkeun leungeun. Ya Allah, hancurkan Israel, menangkan Palestina. Eta doana. Mudah-mudahan doa eta sing jadi saksi di poe kiamat bahwa orang pernah ngabela Palestina. Amin. Palestina bahasa Arab, Yaman bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman kabeh bahasa Arab. Tapi di Indonesia hebatna, negara nang ukur hiji bahasana 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, sing tarik Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluku, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minasa, Palembang, Jambi, loba. Tapi nupang benghana bahasa nganukur hiji se Indonesia, bahasa Sampaleun 2. Oh, bahasa Sunda mah hebat. Sunda macam-macam. Aya Sunda Banten, aya Sunda Bogor. Aing ceramah make Sunda Bogor, Pak. Kasar. Karena saya makhluk kasar. Makhluk halus mah juli kan. Semakin nyebut halus satu. Bahasa Sunda Bogor jeung Cianjur ben. Cianjur mah bahasana lemes. Nyebut irungnya di Cianjur mana teh? Lain pangamung, Pak. Cianjur mah lemes. Rorompok korong. Lemes Cianjur. Bahasa Sunda mah bonghar. Nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, dedak, ngawadang, nyatu, jajablok, lolodok, ketegek, melebok, gagar. Tilu. Yes. Bahasa Indonesia pada hiji nganukur hiji. Makan deui, kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung emek sarua. RT lagi makan bebek, lagi makan RT jeung bebek jadi mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, PRT nuju tuang, budak keur emam, bapak keur dahar, manila keur lolodok, domba keur nyatuan, bangsat kerja jablok, jablay keur ngelebok. Beda. Ternyata orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok nyerakeun. Ternyata sok nyerakeun. Mun ka Jakarta teh sok mau penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah.
Tapi aing sok kesal ke orang Sunda teh penyakitnya belagu so tahu. Kadang-kadang nini tuh bisa bahasa Indonesia sok maksa. Eta kamari ayat tetangga aing nini gogorowokan ke orang Jakarta lebaran haji pan ngerakeun. Jangan main ke sana. Di sana jalannya leueuh. Makanya bahasa Indonesia leueuh tinggal. Mohon maaf, saya ini asli darah Sunda. Asli darah Sunda. Punten, Pak. Saya asli Cimande. Turunan aing mah asli Cimande. Saya dilahirkan di Cimande, dibesarkan di Cimande, tempat tinggal saya sampai sekarang Cimande. I love to Cimande. Saya sangat cinta Cimande. Kenapa? Orang Sampaleun kudu apal sejarah. Pencak silat tertua di dunia. Pencak silat tertua di dunia itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande itu terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga balur minyak Cimande. Jadi urusan potong suku, potong piping, potong bitis, potong takak, potong cangkeng, potong lengan, asal ulah potong bulu Cimande. Eta kampung aing begini. Dan punten Pak, saya dilahirkan bukan dari keluarga besar ulama. Keluarga besar saya pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya itu generasi kelima dari ayah kain. Namanya Abah Haji Humaydi. Usianya 114 tahun meninggal dunia. Kakek saya ahli patah tulang. Pasiennya per hari ratusan kakek saya Pak. Meninggal dunia diganti ku anak-anaknya. Jadi bapak saya ahli patah tulang. Mamang saya ahli patah tulang. Uwa saya ahli patah tulang. Aing boga adik saya ahli patah tulang. Kakak saya ahli patah tulang. Kan aing itu bisa. Serius aing mah terjadi. Ulah turun panggung maren tadi ulah teu bisa aing mah. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran parawan randa dinyeri. Aing bagian ini. Bapak saya umurnya udah 70 tahun udah sepuh Pak. Tapi pasiennya banyak bapak saya dari Jakarta, Bekasi. Kadang-kadang ngesekolot bahasa Indonesia kemana we ngacapluk. Datang orang Bekasi rek berobat dengan bangganya bapak saya ngomong pakai bahasa Indonesia. Ayo silahkan nangkuban. Pasien nggak pulang. Untung abdi sok hadir. Tengkurap. Pas tengkurap kata ngaliuk pasien. Mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya dalak-dakin. Dalak-dakin bahasa Indonesia kenal. Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang negaranya subur, jawab Sintarik Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Aing nanya di Indonesia naon owo cau aya, nangka, duku, jagung, petoy, jengkol, dangdut. Dangdut aya. Di Indonesia dangdut aya. Di Sampaleun 2 dangdut aya. Bu, kali dangdut menah dikulung, menah digoreng. Dihakan. Dikulung, digoreng. Atau rek dikulung, digoreng, bisa dihakan. Aneh-aneh. Makanya negara kita negara kai. Sintarik negara beng. Kurang doakan negara orang sing jadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, sebelum saya akhiri, awas. Ya gagalna acara mau balik turun, mau hadir baralik. Eta gagal acara tak. Mau balik turun, mau hadir bubar. Nu ngadoa dihareup kieu sareng. Hei, nu tadi mah tulang, nu tadi mah daging, nu tadi mah kulit. Ulah tulang diletakan, kulit digeregetan, daging didelan. Ai pas rek menang sumsum, balik. Padahal upang manana mah jeroan tulang pak nu ketrok-ketrok teh ada. Sumsum, doa muhul ibadah, doa teh sumsumna ibadah. Ulah sajam 2 jam tadi narumuan. Panas dipaksakeun, harudang digeberan, cangkul dipaksakeun. Hayang naon sih nguludan? Hayang menang rahmat, hayang menang berkah, hayang dihampura dosa, hayang dikabulkeun doa. Pas doa terakhir, Allah rek nurunkeun rahmat, Allah rek nurunkeun magfirah, Allah rek nurunkeun kabulkeun doa, Allah rek ngampura dosa, Allah rek nurunkeun berkah. Urang geus balik ti heula. Akhirna balik ka imah ngan ukur mawa berkat teu mawa berkah, ngan ukur mawa capek teu mawa hade. Jadi lamun jelema milu muludan, memeh doa geus balik teu dicatet milu muludan ku Allah. Jadi ulah waka balik lamun can ditutup
sing tarik ngajawabna tong waka balik lamun can ditutup balik ke heula dina bulan curi salah aing sia kudu diancam wae. Hadirin, mohon maaf sebelum saya akhiri, mohon maaf saya kepada panitia. Malam hari ini saya umumkan, setiap hari Senin, kadang hari Kamis atau hari Sabtu, kalau saya longgar waktu, saya suka keliling ke tempat musibah, Pak. Di Bogor kemarin Puting Beliung, Cicurug Puting Beliung, termasuk di Pasar Parung Kuda Puting Beliung. Dan masih banyak saudara-saudara orang di Cianjur, bapak-bapak lo poho, kermimiti Cianjur, bantuan. Padahal masih banyak orang Cianjur yang butuh bantuan. Aya kene santri anu tina masih kene madrasana tina terpal. Masih kene banyak yang masjid-masjid yang belum dibangun. Masih banyak pesantren-pesantren yang masih butuhkan bantuan. Makanya malam hari ini saya ketuk hati ibu bapak. Mumpung aya rasul jeung malaikat nyaksian. Iraha deui urang arek ngabantuan dulur urang disaksikan ku malaikat jeung rasul kecuali penting ieu. Mohon maaf dengerin dulu. Lamun aya duit dina kantong ibu, dina bapak, 500 perak, daripada duit 500 perak eta dibawa balik ke imah, belum tentu ada manfaat. Mending mumpung aya rasul jeung malaikat nyaksian. Urang kumpulkeun duit 500 eta. Wal amiluna qulum hal kailal mukhlisun. Ulah gede-gede teuing bisi teu ikhlas. Nu ikhlas we 500 perak. Lamun dikumpulkeun loba ieu pan jadi gede. Bantuan itu titipkan kepada saya akan sampaikan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Bahwa ini adalah bantuan dari masyarakat Sampalen 2. Mudah-mudahan orang Sampalen 2 ngabantu saudara kita kena musibah. Sadayana dijauhkan dari musibah Allah Subhanahu wa taala. Saya ketuk hati ibu bapak, dengikeun, besi duit 500 perak, besi dibawa balik ka imah, besi jadi penyakit duit, mending orang kumpulkeun. Siap? Mumpung aya malaikat dan rasul menyaksikan. Mudah-mudahan nu boga penyakit sing cager. Nu boga cita-cita sing kabul. Niatkeun hate mun boga cita-cita sing kabul, boga penyakit sing cager, mudah-mudahan nu keur boga kariweuh diganti ku Allah dengan kebahagiaan. Ibu ingat, lain jeung pesantren, lain jeung madrasah. Madrasah saya mewah, pesantren saya mewah, masjid saya mewah, nggak butuh bantuan. Tapi ini untuk saudara-saudara kita. Wa bikin dipasrahkeun, insya Allah. Kalau tidak Sabtu besok, Senin. Kalau Senin Kamis, ini bantuan dari masyarakat Sampalen. Mudah-mudahan Sampalen berkah. Amin ya Allah. Ada yang bantu saya? Panitia, sok. Semakin banyak, semakin bagus. Pakai kardus, pakai kopiah, sok. Asal pakai celana jero, ya. Ibu, supaya penyakit ngacalakeun boga penyakit kurang bari maca sholawat sifat. Maca sholawat sifat semuanya. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin Ibbil Qulubi wa dawaiha. Semua wa abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Saya minta keluarkan suaranya bareng-bareng biar penyakitnya sembuh. Allahumma angkatkan mana-mana. Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah. Allah abda wa nuril absari wa diyaiha wa ala. Yo, babarengan nuker gering nek pacagur petinggal salawat sifat. Allahumma sholli Muhammadin minta ke Allah Allah wa nuril wa diyaiha
wa ala washabihi. Semuanya yang keras bareng-bareng. Allah istajib doana ya Rabb. Allah Muhammadin fil qulubi wa dawaiha. Minta catat ke Allah. Allah abadan wa nurin wa diyadiha wa ala sekali salawat kusro supaya berkah kebean. Allah wasalim ala Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayina wa mu'amina wa tolabatana wa yaumina hajaina yaumil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik. Ibu, Bapak, punten jazakumullah sana jajak. Saya ucapkan terima kasih. Insyaallah amanat ibu bapak akan saya sampaikan. Panitia, 1 rupiah pun yang hilang tanggung jawab saya dunia akhirat. Insyaallah. Mudah-mudahan bantuan dari ibu bapak bisa memperingan saudara-saudara kita. Amin. Mudah-mudahan ya kampung jadi kampung nu barokah, kampung nu penuh lautan rahmat, kampung yang penuh dengan lautan magfirah, jadi kampung yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Masyarakatna getol ibadah ka Allah, masyarakatna jauh maksiat ka Allah. Para kiai, ajengan, ustadz, kasepuhan sadayana sing paranjang umur sehat walafiat, aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah sehat jasmani dan rohani, para panitia pengorbananna dibalas ku Allah. Mudah-mudahan sadayana nu hadir Allah berikan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mangga angkatkeun pandanganna, urang ngadoa. Di mana saya menyebutkan lapar ya Allah, tungkulkan sirah, perempuan panon, nusukkan hati. Kadang-kadang dengan menundukkan kepala, memejamkan mata bisa ngusukkan hati. Sekali deui di saat saya menyebutkan lapar ya Allah, tungkulkan sirah, perempuan panon, nusukkan hati, sok kurang beberangan ngadoa ka Allah. Mangga sadayana jeung sim kuring sim husuk, ulah anu luak dia kakencak kakatuhu. Jangan ada yang lirik kanan lirik kiri. Di mana sim kuring nyebutkan lapar ya Allah, tungkulkan sirah, perempuan panon, nusukkan hati. Sok ibu-ibu bapak-bapak jejeritan sabeak-beakna ka Allah. Anu boga kanyeri bejakeun, anu boga kasusah bejakeun, anu boga kariweuh bejakeun, anu boga masalah bejakeun. Ingat, umat Islam jangan pernah mengatakan kita punya masalah besar, tapi bejakeun ka Allah, kita punya Allah yang maha besar. Sekali deui di mana saya menyebut kalapad ya Allah, tungkulkeun sirah, peremkeun panah, nusukkeun hate. Tong luak lieu ka kencang kakatu. Keun teuing, lamun gigireun urang masih kena anu ngobrol, mungkin teboga rasa kaera di hadapan malaikat dan rasul. Bisa aya gigireun babaturan masih kena seserian, mungkin Allah teu mere cahaya taufik hidayah, bisa ngarasakeun nikmatna doa husu di hadapan Allah. Sok, mangga urang sasarengan ngadoa ka Allah. Sakali deui di saat saya menyebut kalapad ya Allah, tungkulkeun sirah, peremkeun panuh, nusukkeun hate. Cukup ibu bapak cekel we caina lamun magang cai, cepeng caina nyalira. Sami wae, mangga ayo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal azima sultanik. Hadirin, besi anu pernah nganyerikeun hate inung bapak inget-inget di dosana. Besi aya anu pernah nganyerikeun hate inung bapak inget-inget di kalakuanana. Besi aya anu pernah ngalakukeun akhlak bejat ke inung bapak inget-inget di akhlakna. Besi aya anu pernah muragkeun cai panon inung bapak inget-inget di kalakuanana. Besi aya anu pernah nganyerikeun hate inung bapak inget-inget di akhlakna. Hadirin, ridallah biridul walidaini, kariduan Allah tergantung kariduan nu jadi inung bapak. Sanajan orang sampaleun dua,
penting dipakai tahajud, barang dipakai puasa, munggah haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sodakona miliaran, pengajian umat gue, zikir tiap menit. Tapi lamun menyerikan hati lu bapak, demi Allah, dalapan pantai surga ditutup Allah hadirin. Surga haram dan jelema anak anu durhaka kepada orang tua. Hadirin, sok ingat-ingat kembali ke kelakuan orang kainong bapak. Ingat-ingat di akhlak orang kainong bapak. Simkuring yakin kabeh boga mata hati nu pang jero-jero na hati. Saya yakin kabeh nu hadir boga mata batin nu paling dalam. Coba bayangkan ku hati. Penting ayeuna di harapan urang keur ngagoler mayit inung bapak urang. Iblis jelema ningali mayit inung bapak bisa kena seuri. Setan jelema lamun ningali mayit inung bapak masih bisa tersenyum. Hate sato jelema namun ningali mayit inung bapak di bulan ku boeh anu bodas masih kena can husu ngadoa. Hadirin, ku hate bayangkeun. Leungeun nu belah katuhu mukakeun boeh nu nutupan inung urang. Buka ayeuna inung aya keneh ting penting ayeuna ting isukan urang ditinggalkeun ku inung. Buka tatap wajah ibu kita, bedegong anak teu bisa ngabayangkeun wajah inung. Tinggal inung urang penting ayeuna terpejam menghadap Allah tanpa dosa. 8 bulan ngandung belaan pae jeung hirup ngaluarkeun urang gering diubaran, urang lapar dihuapan. Orang diajarkan dahar, diajarkan berjalan, orang labuh tadi bentak, ditangkep, dicium. Tapi kau orang nges dewasa, kanya inung makin kenceng kau orang. Bayangkan, kumaha lamun nepi ka inung maut, orang can pernah nangkep, memeluk erat, bersujud, bersimpu, minta doa dan minta ampun dengan dosa yang pernah kita perbuat. Hadirin, sebelahin orang, ayam mayit bapak orang. Coba pinahkan leungeunna ena mukakeun boeh nu nutupan bapak urang. Tatap wajahnya. Tingali pamenteuna. Kadang-kadang anak deket kene ka inung daripada ka bapak. Kadang-kadang nyaah kene ka inung daripada ka bapak. Padahal dorang penting sore isuk nu aya dina sirah bapak dengan ukur anak jeung anak. Kadang-kadang keluarga teu apal. Bapak keneangan nafkah. Bapak keneangan kasab, bapak keneangan duit yang anak, kadang-kadang di luar dibentak-bentak batur, dicerekan batur, ditunjuk-tunjuk ku batur, nepi ka hancur harga dirina, ridho gara-gara ngabelaan anak jeung pamajikan. Tapi kadang-kadang anak manganukur nipu, ngabohongan nepi ka pernah beak harta kolot gara-gara kalakuan urang. Hadirin, kumaha nepi ka maot da bapak urang. Orang can pernah nangkep, nyuuh, minta hampura, memeluk erat dengan dosa yang pernah kita lakukan kepada orang tua. Waktuna ayeuna sok mumpung aya Allah jeung Rasul, mumpung aya malaikat nyaksian, mumpung keur muludan. Coba bayangkeun ku hate penting ayeuna urang keur nangkep mayit inung bapak urang. Biarkan Rasul menyaksikan. Penting malaikat nyaksian. Sok bayangkeun ku urang. Tangkep mayit inung bapak urang, ciuman bari bentah hampura. Ucapkan doa nu khusus. Mungkin doa penting ieu nu bakal ngahapus dosa-dosa urang ka inung bapak. Ucapkan doa. Allahumma firli suluhi wali dahila warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma hasil maqasidahum waqdi hawaizahum min kulli hawaijid dunya wal akhirah bi barakatin nabi bi mujizatin nabi bisafaatin nabi bi barakati sari maulidin nabi hasil maqasidana ya Allah. Sok banget curahkeun nasihaten. Boga penyakit bejakeun, boga kanyerik bejakeun, boga karieuh bejakeun, boga masalah gede bejakeun, boga kahayang bejakeun, yang punya unek-unek caritakeun, boga kanyeri hate bejakeun ka Allah. Mumpung aya malaikat jeung rasul nyaksian urang ngaminan doa urang. Mudah-mudahan penting ayeuna Allah ngahadirkeun arwah inung bapa urang. Mudah-mudahan arwah inung bapa urang hadir penting ayeuna. Nangtung hareupeun urang. Bari ngangkatkeun leungeun inung bapa urang murakeun cai panon ngucapkeun amin amin. Karena bunga ningali anakna bisa ngadoa husu hareupeun Allah.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rob. Ya Allah. Istajib doana ya Rob. Rabbana, Rabbana, Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Ajib. Ya Ajib. Ya Ghafar. Ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawa kabubar, bacakan suatu Fatihah dina hati nu husuk. Mudah-mudahan Fatihah kamu inung Bapak jadi kado terindah malam ini untuk orang tua kita. Nuaraya kene sing paranjang umur, untuk saya sing kene rahmat dan maghfirah dalam kubur. Allah hadini ya, wa kullu niyatin sholihah. Ila hadratil habibah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi ahli kubur susun. Sebutkan ngaran inungan utas daya dina hati si musuh. Ajar titip suara titip hajin muksirin. Wa ila arwai ali kubur susun mangga sebutkeun ngaran bapana atas daya disundaina binti haji kos-kos suara Allahu dzunubahum wa satara uyubahum ijal kubrahum rawdatan min riyadil jannah wa la tajal kubrahum hubratan min hufari miran sing husu al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Qabul. Mudah-mudahan dua orang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Innallaha wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq lakum wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.